Sunda wibawa temani batur hendah nunggu mengerasup beta urang Sunda sawawa sing toek sang perceka yang gedang armanu nyata sewepajang jaran muga tongkas marat sing tulang ngaten jarung laksa biara pakaya memang sawajibna eten rumawa tanah pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anu simkuring dipika hormat ka Bapak Agung salaku pangajar basa Sunda anu dipika hormat ka rencangan sadaya anu dipikanya sareng kahadirin sadaya anu dipika hormat. Segala puji sinaran syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rahmat sareng kasempetan dugi ka urang sadaya tiasa patah pangraray dina waktos nu pinuh ku barokah. Simkuring Sylvia Fauzia bade nyanggakeun biantara kalayan judul Kabudayaan Sunda Warisan nu kudu dipikanya jeung dijaga. Hadirin sadaya nu dipika hormat, kabudayaan Sunda teh mangrupikeun warisan karuhun anu miboga ajen inajen luhur. Kabudayaan ieu lain saukur pikeun dihormat tapi oge pikeun dimumule lantaran eusina nyimpen ilmu tata krama jeung jati diri urang Sunda. Salah sahiji unsur pangpentingna nyata basa Sunda anu miboga undak usuk sapertos lemes sedeng jeung loma. Ku basa Sunda teh urang diajar kumaha carana ngahormat kanu langkung sepuh jeung momean duduluran jeung sasama. Saterasna urang Sunda oge mibanda rupa-rupa kasenian tradisional anu matak reueus diantarana nu kahiji nyata ya angklung nu diparantos diaku ku UNESCO tahun 2010 minangka warisan budaya dunia. Nu kadua aya wayang golek anu minang dijadikeun media pikeun ngasongkeun piwulang moral ka masyarakat. Nu katilu aya tari-tarian sapertos tari jaipong jeung tari merah anu ngagambarkeun kaendahan jeung kalemesan budaya urang. Anu kaopat aya kacak pisuling alat musik nu mere rasa nyiur menak dina sagala upacara. Nu kalima nyata aya pupuh nyata wangun ugeran dina sastra Sunda anu dieusit ku aturan guru wilangan jeung guru lagu. Sajabati eta aya oge adat istiadat Sunda anu teu leungit ku zaman sapertos serentaun nyata acara rasa syukur kana hasil tatanen nu dilaksanakeun di wewengkon Kuningan jeung Citra Gelar. Anu kaduana aya ngabungbang teh nyata datang ka makam karuhun pikeun muhasabah jeung ngahaturkeun doa. Tapi sakumaha laporan ti Badan Basa Kemdikbud Republik Indonesia tahun 2022 pamakaian basa Sunda tur kegiatan budaya tradisional teh ngalaman panyusutan di kalangan remaja. Ngan 30% budak ngora di dayeuh nu aktif dina kegiatan budaya lokal. Ieu teh mangrupakeun tangara yen kabudayaan urang aya dina posisi rawan lamun teu geura dijaga. Lamun angklung bisa disambut di negara Eropa. Nah, habat urang sorangan hese mikaresep jeung ngulik eta alat musik nu jadi warisan karuhun urang. Nah, basa Sunda kudu ditinggalkeun ku alasan kamajuan zaman. Padahal eta basa teh lambang rasa dari jeung jati diri urang. Nah, budak remaja kudu resep kana budaya Korea hukum. Sedangkan budaya Sunda teh pinuh ku pupuh, guguritan jeung nilai-nilai moral anu mulia. Tangtu henteu. Ku sabab kitu, urang sadaya salaku generasi ayeuna boga kawajiban pikeun ngamumule miara jeung ngawanohkeun deui kabudayaan Sunda ka balerea. Ngagunakeun basa Sunda sapopoe, ngapalkeun pupuh, milu dina seni tradisional jeung ngajarkeunana ka sasama teh mangrupakeun lampah nu mulia jeung miboga harti nu jero. Dina panutup ieu simkuring nyimpulkeun yen kabudayaan Sunda teh lain ukur warisan, tapi mangrupakeun kahirupan urang sorangan.
Mun orang temikanya ahti ayeuna, meureun moal aya deui nu tiasa neraskeunana di mangsa nu bakal datang. Amanati simkuring, hayu urang reueus janten urang Sunda, reueus kana basa, kasenian, jeung kebiasaan sorangan. Mimitian ti diri sorangan pikeun ngajaga budaya ieu. Simkuring nyuhunkeun hapunten upami di antara ieu aya kecap-kecap anu kirang merenah atanapi teu kahaja nyandung karasa. Hatur nuhun kasadaya anu parantos kersa ngadangukeun kalayan saksama. Sim abdi Sylvia bade nyuhunkeun pamit kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.